Ari daek malunta geningan aya we ieu kaunderan sok tebak naon sing eusina. Bisi hayang nyaho mau tetebak kantah ku abi arek di unboxing ieu teh kahasilan menang tadi nyaba di sawah. Tuh ceuk kolot oge cenah ari di sawah teh ulah sok ngamenak di leuweung cenah lamun nyaba teh lamun ka sawah mun ka kebon teh kudu daek peplakan kudu daek undar-under cenah. Tuh geuningan ieu aya buah naga eusinana teh aya waluh siem keuneh laleutik oge heueuh da ku bakat dikumpul-kumpul mada geuningan ieu loba we engke dihiji-hijikeun dimasakna. Tuh aya tomat oge aya weh ieu teh naon jaat saeutik ieu teh ari naonnana mah ari jenisna mah ari naon di jenisna atuh ari ngaranana teh ari bebeunanganna mah saeutik-saeutik ngan loba jenis ngaranna kitu. Tah mun ieu mah yeuh aya keneh ieu mah gedang. Sarua ieu teh meunang ngundeur tadi ti sawah. Ngan ieu teh cenah nangalanana mah nang poe mangkukna dasar ku salaki teu dibawa tadi teh papatah we cenah mun arek ka sawah cenah bawa gedang cenah da geus meunang ngala ceuk manehnana teh. Mun ceuk urang mah mun saeta we nya dibawa sakalian. Tuh kalah kageus aya anu bocokan tingali ieu-nana teh gedangnana teh. Da meureun duka diajual duka ti beubeut ieu teh ngalanana teh. Kalah kageus bocok geuneh dipiceun we dipilih anu bocokna mah. Da geus diolahkeun mah ngeunah geuning dioseng atawa na di sayur disantenan. Sok ari nyaraba teh ari ka sarawah ka kebon teh ceuk kolotna ulah sok ngalubang cenah. Kudu daek mawa pakarang, kudu daek pepelakan, kudu daek tuncap dancep ngarah engke teh balik ti sawah teh balik ti kebon balik nyaba teh aya undeureun aya jang bebeunanganna kitu. Keuneh sok sanajan nu kieu oge da heueuh kaayaan di kampung mah alhamdulillah rezeki nu kieu oge.